Mari kari teh mah. Sok atuh karit mah. Geus beurang kitu ya. Sok atuh burukeun. Nah, ha Bapak. Ngari teh mending ngagaya kitu. Oh, ada panas ngari teh atuh. Panas. Oh, komo geus beurang kieu Mending mah. make baju alus ngari teh. Aduh, aing meni rupa-rupa ah. Ada sia janjiannya si Neneng. Wah, nya tah poe kieu mana tara boga pikiran wae. Sok-sok burukeun geus kaburu hujan atuh. Oh. Ya, orang ngirit teh ngaritnya. Sok atuh. Aing curiga maknya ngarit pakai baju alus. Iya mah mamu non pasti ieu mah janjian si Neneng. Aing intip si awas si Edi. Aing curiga euy. Maknya euy tara-tara da ngarit make baju alus. Sia disusul ku aing deuleu si Edi. Tong macam-macam si Edi jeung aing mah. Tungguan si Edi. Pasti ada janjian di si Neneng ya mah masalah sia. Awas ya Neneng. Kemana Mang Edi teh nih dina? Ning nenek geus nyapake ieu di saung. Tadi atuh di atas sana Oh, rese. Itu pan besi eta deui lah pan apa meureun pamajikan curiga wae. Eta sok iraha atuh bade ngari teh. Oh nya ke es kedap deui lah. Atasan ilunya. Ayeuna mah panas keneh nya. Tinggal cain teh atuh. Oh, nya. Abi dari Teu bebekelan. teu besi curigaeun atuh. Buat cain di ditu mah. Tah atuh. Aya nu abi. Kamana ijahna? Duh ausnya eta keur eueuh lah. Entak bisa nyantai ge gitu. Syukur atuh ari kitu mah. Enak terus di ka mana tuh? Abi bade ka wetan heula nya. Oh nya sok atuh. Tapi ieu teh bade aya galeukeun ka ditu. Nya sok atuh. Esekeun nya. Nya. Ku abi di kantun nya. Ya siap. Kayak ka dieu deui lah teu ieu lah teu ka dieu deui lah. Siap lah. Tok ka mana-mana Mang Edi Oh, oge. moal atuh. Aya kadalekeun. Ya macam-macam ka aing. Pak, Nah, mani nutur wae tuh batur karit oge. eta naon atuh ngari teh masih kena ngejedok kene di dieu geuning eta can dieu. Ada panas atuh. Can Pikiran teh. ieu meni aduh Gusti meni ngagaya pisan Pak, urang curiga Pak. Mana mah curigaan wae ka urang teh lah. Geus, kudu heuli atuh. Nyaho curigaan. Saung mah. Ke. Naon deui? Ieu jiga kandung si Neneng, Bapak mana si Nenengna? Wah, teuing atuh. Tuing-tuing sa disumputkeun meureunnya. Sok teangan. Neneng, Betul, keluar sia. Geus nyampak ka tong Goblok di sia. dieu meureun. Wah, sia loba alasan maes janjian. Manya yang ngarit sia mah alasanna rek ngarit teh keplok. Yung alasan segala kumaha imane. Heueuh eta jeung aya kantong si Neneng di dieu, ieu mah ngahaja Teu nyaho. tinggalin di dieu sok sia janjiannya tadinya. Teu nyaho urang mah. Teh nyaho sia. Urang rek ngarit ngiuhan heula ka dieu ka saung sakeudong. Ngarit. Lain orang rek inget ngarit ah. Ieu cai saya. Ah, Nah yang minum teuing atuh. Aduh. Nek. Tunu euy. Nah, hanya ngadak-ngadak tunu ieu mah euy rek sare heula atuh sakedeng mah. Wah, bener moror tah nginum cai teh. Alus obatna anterkeun ku aing kantongna ah. Meh teu jadi ribut wae. Enak kantong abi teh. Oh, sok aja tuh. Hah? Kantongna ka mana si Neneng? Euy. Kabobolan deui euy kantongna eueuh, ieu mah pasti dicokot jika nama ku si Neneng euy. Atuh da meni
nginum teh juga diselep euy aing mah goblok teh. Aduh euy kabobolan we aing. Hah euy. Ieu cai nah juga aya serepan ieu mah euy. Disusul saku aing Edi. Neneng. Goblok satungguan sia. Ku aing. Ngan gara-gara wae sia ka aing goblok. Neneng. Edi. Goblok sia. Aduh ieu cai nginum